Kemana budaknya Ulina? Apakah Ulina aja si Endang itu? Tan balikan wae bah ieu. Bebeja ka masalah imah teh. Minum lah. Ieu ya ka Bahaji lah. PRT. Kok karak balik? Heeh, Ya. PRT karek balik. Di budak. Heeh. Oh, Urang balik heula tuh PRT. Siap. Usaha. Ma datang. Oh, ma karak datang. Heeh, jang karek kuih. Oh, orang bebe jalan kamera ya. Aya mina si Al. Semoga ma aya. Mak tuh mina si Al geus datang tadi orang salim mak. Oh, mana Al? Heeh mak. Mana we maghrib karek uih terus ulin. Heeh mak, orang mandi heula ya mak salat maghrib. Man. Bener ente nya si Ece teh balik. Terus di anakna. Bener sih kan tadi si undang teh beja. Ge ka Eceuna bising capian keneh arek ka Ece teh. Ke bae lah, sugan ke ka dieu Eceuna. Assalamualaikum. Salam. Dang, weki karek datang tuh seburit. Mayan harap pare heula je. Pandok mah bener pare ho kudu bayaran pare, beresan budak nu gawe. Oh, yang gitu nama dah duit kisi pare, imah kisi bayar ku haji dah. Oh, bayar ku haji. Enggak 30, berarti tinggal paris pakai dia ke haji. Nyapain minggu harap tuh je jual lah pare itu can dah baru dat. Ya, ke aja gitu onam. Rekening mah aya rekening mah. Ya, rekening mah. Pakirimkeun kawinnya. Siap. Aya emang 11 KB mah. Enggak, kisi bayar ku haji. Suratnya geus tempoan. Suratan geus komplit. Sertifikatna. Sertifikat langsung. Tempat Tempo. geus. Geus. Kayak ini mah kumaha rapi apa komeaneun je. Ngomean man mah aya wae da di mama ada malaya halus bocorna lah gitu. Tapi ku aja terima beres lah geus. Mun bisa mah jelema teh hadi je. Oh nya hadi teh tuh telepon nya. Sok telepon lah. Halo Pak RT. Ya numbu gai mana yang mana? Ka dieu lagi Pak RT. Tuh. Ya siap. Di mana PRT datang tadi telepon tadi, nyauna mah. Jimat bang hai ngobrol doang je. Engke ka di mana ke dia? Aing ngomong kopi-kopi acan nih je aing mah, imah teh. Oh ya kopi di mana ini? Di luar kopi menjauh di mana? Ayo nyau, coba kopi acan. Assalamualaikum. Salam. Ji. Nih. Enak, Ji. Itu nu meuli mana matang aji udang datang. Oh iya, Adi Haji. Oh, Di mana, Kang? Abi teh hilir, Oh, Pak. hilir. Mohon. Mulai wangi kia tuh. Biasa tos mayan pare heula panan. Nah, ican pare abi teh. itu kedua yang nempuh mana? Dari mana? Oh. Oh, itu lagi. Wah, Isukannya tuh sodang adidenya ka adidnya isukan nantinya.
begitu engke tuh. nya isukan ya bisa meureun. Yang bisa lah suka naung ge tapi sorean ya. Sorean. Ya soalnya ngangkat pare heula wing ho itu duit teu nana. Ya itu duit nama geus bagi 20. Berarti ya anu meserna ya. Nya nih meserna. bangin tas ka Kang Haji we abi mah. Siap. Ya. Ada transferan ka Mbah Haji mah entos ka dieu Mau mah. abi bersih we. Oh, kitu mah nya ninggal enjing doang meureun kan. Nempoan mana? Siap. Bener mana ku aja percaya dah mang dan si bayar. Ya Aing ngaran 50 kali. Caranya kan. benar. Kata mami percaya ka lancik lah buka kasade atuh. Anu gitu mah nya anjing mah tuh nya. Ayo salah. Ya ngaruh deui nya. Ya penting berarti ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kumaha komisina? Hai Akang. Apa imah apa sih beli? Beraha? 30. Wih kudu dewihan ya. Lebihan duit aja mah duit bank. Ya kira-kira sebaraha kira-kira Eta mah pantas sabaraha we diperena ku eta ku adi teh mah. Kumaha mun kieu ya kuenya teh tambahan jadi 40. Kadin deui sabaraha we bener aja. Hitungan 10 mah keur haji lah keur budak lah gitu. Ya, itu 6. Har uya mau bisa nempuan imah teh. Ya udah ada poe bukan lagi balik tadi. Paling ge isukan karena budak we pare di itu di pabrik kok. Ya, sibuk mah. Jadi kita aja mah dah nyahon ieu. Heeh. Ya paling isukan langsung ka mana we ditu ka Pak RT. Ya ke PRT we. Siap. Ya. Kang geus penting ya. Iya, Udah maraman. ada wayana ada kopi-kopi acan dah. Hampura jangan ya. Tuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, Yuk. ya. Waduh. Tak salah ya. Ah, ini budak ini. Ini kan. Ya. Jang. Orang mah lain ujang, orang mah endang. Oh, endang. Dang, nyawa imah Pak RT tuh, Jang. Oh, tenyaho. Aduh, tenyaho. Tenyaho. Nyawa tuh imah Pak RT. Oh iya ya. Oh iya. Ini kurang. Oh. Ya tuh ya. Yang beli es ya. Beli bakso itu. Budak teh bener apa bohong ya emang iya. 150.000 teh mulian teh budak teh. Mana nomor dia? Asa sepi kieu imah teh ya. Sarepi kieu nih kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT. Duh, areueuh nya. Jendela nutup deh. Kemana ya pipir buat? Apalah kebon itu? Areueuh kieu nya Pak RT lagi. Wah, buah-buah budak teh ieu. 150.000 ada budak aduh mah budak eueuh deui mereka teh nyusuan Pak RT kemana ya orang ya jauh-jauh terus jam sore deh Kang Haji eueuh deh bukan Kang Haji deh dewan heus sebenarnya aya budak liwat deh ya di dieu oh iya saya mah salahnya oh adina bahaja eot kan HP eueuh deh eta teh lila gila seperti ya kalau ya kayak gitu. Assalamualaikum. Salam. Duh geus lahami nya Kang. Atar labe-labe sih Oh. 10 menitan mah Pak. Eta naraskeun desa. Aja aya budak kalangkung aja. Heeh. Saha bicara saya. Heeh. Yang oh ke rumahna Pak RT. Nanya. Rumah ka dieu, harapi Oh. salam teh. Saha? Entah di eta di naon sih di rencangan tadi teh. Tadi mah gak mun teh mah dia ugi dewe. Nya kieu Kang ieu kaayana ieu bumi teh.
pas kieu da teu mah sih da anu bocor gitu. Tapi kan tos parela jeung Kang Haji. Alhamdulillah entos da kamari teh tos si transfer gitu sadayana ge. Nya itu si mana sebenarnya? Kang Haji. Oh. Nya. Cerita tos peren di bumi teh tos. Oh. Ai di ditu urang tenang sih Kang. Abdi mesan pare, Pak. Wih, nya. Giring. Oh. Ai sadaya ieu Kang Haji keneh. Mohon abdi teh. Oh, hajinya nya. Oh, nya. Haji Odang nya. Oh, berarti Kang Haji Eot. oh nya. Berarti haji sadaya namurna nya. Abdi gua kita opat. Opat. Alhamdulillah bener. Udah keluargana Bah Haji mah rada raya gitu nya. Seperti emang kita gedean nabung lah gitu. Nya. Bilih bade Kang Haji Odang bade ngalian gitu batas-batasna nyayu sok mangga. Ayo paling masih. Oh pada ditu ayo. Ngagong bener. Iya, di tembok ini. Nya tembok ieu teh sareng tembok itu tuh. Pas tembok. Nya. Kayaknya sih. Nya paling nya sami nya. Nya kieu lah kaayana Kang. Tapi di renovasi lah. Di renovasi lah jemaah aya mah da abi mah bagikeun sebenarnya teh. Gitu ya. Nya bagikeun mendak ku abdi calana mah. Heeh. Teh namanya ieu teh da budak besing mungeun pindah teh. Hanya kene ya gimana? Nya anyar keneh sih. Teh nama ieu teh paninggalan aki-aki. Oh, itu. Heeh. Da kumaha. Peryogi dijualnya mungkin. Nya pan dibagi teh ya Kang. Jangan adinya jadi dibagi. Nya amun teh eta mah nya mau diical gitu. Perte. Tos sonten ya? Oh, ai kue. Tapi mohon. Oh nya. Heeh. Yakin lah abdi ada di dia. Siap. Ya, mangga. Ayo mangga. Perte. Abdi ngeureusnya. Oh nya mangga. Hati-hati jalannya Pak Haji nya. Mungkin ngapil deui lah. Siap. Mangga. Ayo. Saya nya. Iya, siap. Kang Haji lah. Oke. Betul ya saya. Heeh. Hati-hati di jalan ya. Ayo, siap. Ayo. Girimis kieu nya. Si Ece teh nyamperkeun ka dieu. Ke uing ka ditu pajarkeun minta oleh-oleh dean. Teu disamperkeun ka dieu si Ece teh. Baringung jadina. Bekulin kayak di. Ih, si Ece lain eta ka dieu nya. Heeh, sigana masih Ece. Assalamualaikum Bibi. Waalaikumsalam, Cek. Cek ka lebet. Bi, ditampur we kakarak pisang ngalongok. Teu naon, Cek. Ya, kumaha atuh? Oh, Cek, mangkat ka budak deui. Heeh. Oh, eta imah teh anu di ditu kosong. Heeh. Tah kamari teh Heeh. RT Heeh. neangan imah dengan RT aya kontrak soalna imah ieu dijual bagikeunun. Heeh. Cek, imah teh kontrakeun we nya ka RT karunya. Ya, sugai pada kosongkeun mah. Heeh atuh ari eceung ngijieun ke. Ya, sugai. Are ka Pak RT nyo ayeuna nyo isukan. Heeh. Pada kosong wae mah. Siga Ceu Ome tak ulin ke Cembag. Surat rahmi ya. Assalamualaikum, Cok. Waalaikumsalam Pak RT. Oh, Pak RT. Iya. Atuh. Waduh, Ceu Ome ya gerak
ketinggalan ya. Tadi teh ambruk di jalannya jeung comih teh. Aduh. Itu kebenaran iya teh. Nah, Anu imah itu teh arek dikontrakeun cenah. alhamdulillah neangan teh. Heeh. Heeh. Anu imah urut comih teh ada ditu anu hobel. Heeh. Syukur atuh. Arek dikontrakeun, Cek. Heeh. Heeh, bener. Pada kosong wae mah. Nuhun ya cenah. Duh, ampun neng mah. Cek di hilir wae di imah anak. Oh, di mana wae? Oh, Anak oh, nuturkeun anak. Ayeuna Cek ek mangkat diraha. sukan. Oh, isukan. Waduh. Berarti Kayak jeung cewek nempo eta nama. bener nya cenah ambe isukan antar nya cenah. Heeh, siap. Heeh. Eta sabaraha duit kira-kira? Nya masalah harga mah jeung Ciomi we tuh. Oh, yang comih wae. Oh, udah maksud teh. Sing nyanyak manan gitu. Udah maksud teh da ampun aja udah kayak anak imah kieu lah gitu maksudnya udah ngaranna pejabat leutik mah lah. Gitu. Eta imah teh dikontrakan sabaraha duit sabulana. Nah, PRT we. Oh, ya nuhun atuh nya cenah. Heeh. Udah meureun daripada kosong meureun nya. Pada kosong wae mah. Nyaah. Heeh, bener. Nuhun nya cenah. Heeh. Tete, ada ya. Oke, ya, Cak. Heeh. Oh, Cak. Kada Cek. Heeh. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Ada, Cak, jalan. Nah,